Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana abdi Aira Putri Widiawan sareng Afika Dwi Apriliana bade ngawartakeun caah di Bali. Hujan gede ngagebret Bali ti mimiti Salasa teuting nepi ka Rebo isuk-isuk. Curah hujan anu ekstrem ngabalukarkeun sababaraha walungan jeung sistem drainase teu mampu nampung cai. Akibatna caah gede ngalandaan genep kabupaten atau kota di Bali. Denpasar jadi wewengkon anu pangparahna katarajang. Caah ngarendam Padang Sambian, Jalan Sulawesi, Jalan Maruti nepi ka pasar tradisional. Orang tahu si kos di Jalan Kebo Iwa Selatan. Iwan ngaku kaget basa cai ujuk-ujuk asup ka kamarna. Gersare ujuk-ujuk aya sarati kaleng-kaleng gas portable di jero kos. Tetela basa diperiksa cai keseleran suku jemda. Cai tuluy naik gancang nepi ka saluhur saking jalma dewasa. Saeutik warga nu kajebak jeung kudu dievakuasi ku para pukaret. Di jambatan Tukat Bandung caah ngahantang wangunan tilu lantai nepi ka rubuh. Runtuyanana kabawa palis ku arus sedangkan pangurus di jerona usaha nyalametkeun diri. Sababaraha pasar kaasup pasar Bandung amun nu karendam ketika padagang kapakna ngarankeun aktivitas. Anu kajadian di Provinsi Bali bulan kamari. Kajadianna nyaeta caah gede anu ngalanda di genep kabupaten nu aya di Bali. Saha anu kapangaruhan ku kajadian banjir di Bali eta? Nu kapangaruhna nyaeta ratusan imah pasar tradisional jeung nu dagang mereutkeun aktivitasna. Kumaha pasca banjir sarumangsung? Banjir ngalangsung di 8 September 2025 nepi ka 10 September 2025. Di mana wewengkon anu paling parah katembong ku banjir Bali? Wewengkon anu paling parah katarajang teh di Denpasar. Kunaon banjir bisa lumangsung di Bali dina bulan kamari? Banjir lumangsung ngagebret ti peting nepi ka isuk-isuk. Kumaha usaha pamarentah jeung warga dina ngungkulan banjir eta? Usaha pamarentah teh ngaevakuasi warga nu kena banjir make perahu karet.